Al-Qur'an dasarna surat Yunus ayat 5 sareng ayat genep. Ta ieu teh dasar anu dianggo hisab. Jadi sangkan terang tanggal hiji bulan anyar ta eta teh dihitung gitu. Ta ieu dasar ayatna naha memang aya dasarna yen urang salaku umat Islam gitu dipasihan dalil perluna ngitung gitu. Urang aos deui Al-Qur'anna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diaa. Mantena Gusti Allah geus nyiptakeun, geus ngajadikeun ieu panon poe teh bersinar. Wal qamara nuro. Jeung ari bulan teh bercahaya. Wa qaddara manazila. Jeung mantena Gusti Allah teh geus nangtukeun, geus nyieun jalur-jalurna. Mun dina kareta mah aya relna gitu. Ngan pedah semu gitu. Teu ngajiriem jiga rel kareta gitu. Lita lamu ada sini nawal hisab supaya aranjeun terang. Bing bilangan tahun, tos sabaraha tahun. Jadi urang terang. Wal hisab jeung eta teh alat keur ngitung. Jadi urang terang sapoe, saminggu, sabulan gitu. Beurang, peuting. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Pati-pati Gusti Allah nyiptakeun. Nya contona nyiptakeun panon poe, nyiptakeun bulan teh anging diciptakeun sabenerna teu heureuy kitu nya. Yufasilul ayat liqaumi ya'lamun. Gusti Allah ngajelaskeun ieu tanda kakuasaan mantena pikeun kaum anu berilmu. Anu hayang terang, anu hayang ngarti. Inna fi ihtilafil laili wan nahar sanyana gonta-gantina peuting jeung beurang teh wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh jeung naon bae diciptakeun ku Gusti Allah di langit jeung di bumi la ayatin eta teh aya tanda kakawasan Gusti Allah li qaumi yattaqun pikeun umat pikeun kaum anu takwa gitu. Nah, cara ngitung disebut hisab ya paling teu urang dasarna we sok sanajan teu maher. Tapi urang atuh ulah dugikeun ka taklid teuing lah kitu nya. Ulah taklid buta. Engke lamun taklid teuing urang ge teh milu ka ditu milu ka dieu. Gitu. Jadi taklid kitu nya gitu. Nah, jadi urang paling henteu aya dasarna. Dasarna contona ari datangna bulan anyar tanggal anyar eta teh dimimitian tina ijtima gitu. Lamun dina bahasa astronomi nah disebutna konjungsi atau konjungsi. Tadi mana aya hiji momen kajadian dan memang bakal kejadian setiap bulan ge rutin bakal terjadi gitu. Panon poe bulan bumi sajajar dina garis bujur. Kapan aya garis bujur aya garis lintang gitu. Ari garis lintang mah anu datar gitu horizon ti 0 ke 80 derajat. Ari garis bujur mah ti utara ke selatan vertikal gitu. 180 derajat gitu.
Lamun posisi eta keur ngajajar kitu panon poe di tengah aya bulan tuluy di gigireun bulan aya bumi. Tah eta ijtima gitu. Lamun pas posisi keur kitu pisan gitu RT 0 derajat 0 kan gitu. Di mana posisi 0 bulan ti bumi moal katempo poek mongkleng sabab kan panon poe nyorot kana bulanna kan sabelah nu kasorot nu sabelah deui kan nya si lisang hareupan jeung bumi jadi poek gitu. Tah lamun ngageser engke bakal ngageser geus pasti pan kitu panon poe bakal surup bulan bakal surup ngan surupna moal bareng gitu. Upamana bulan surup tah panon poe masih kene di luhureun eta garis upuk garis horizontal gitu. Lamun upamana leutik keneh mah tinggaleuna lamun geus tinggaleuna geus leutik moal katempo mun tinggaleuna leutik mah contona lamun disebutna 2 derajat gitu. Moal katempo tah ti bumi teh sababna pan ngarengkep keneh hampir ngarengkep jeung panon poe jadi eleh ku cahaya panon poe. Tapi lamun tinggaleuna upamana luhur misalna aya 6 derajat jadi kan geus jauh kan jeung panon poe gitu. Tah lamun derajatna geus luhur contona 6 derajat maka berarti sudutna disebutnya elongasi gitu. Elongasi teh sudut. Pan antara bulan panon poe bumi kan tilu. Pan bakal aya sudut tilu benda teh kan gitu. Nah, aya sudut. Lamun sudutna gede gitu disebutna elongasina geus gede. Misalkan sudutna geus 8 derajat tinggina 6 derajat geus pasti katempo teh istilahna teh diruqyat lah gitu. Mun ditempo lamun diruqyat tah ti bumi katempo lamun bulanna geus luhur tina upuk kitu nya cirina mah eta elongasina oge geus gede katempo. Tapi lamun bulanna masih kena hampir ngarengkep jeung panon poe sebut derajatna karek 2 gitu. Pan bari sudutna ge leutik keneh. Elongasina teh leutik misalkan 3 derajat moal katempo lamun diruqyat gitu. Tah anu sok nimulkeun beda eksekusi nya beda ngaeksekusi itu keputusanna jadi kumaha tuh gitu. Tah kieu lamun numutkeun ilmu tadi teh tina hisab, tina astronomi asal geus luhureun garis horizon we garis upuk leutik ge bae. Kitu nya elongasina leutik geus asup tanggal 1 kitu. Lamun disiplin ilmu hisab, disiplin ilmu astronomi pan geus melewati batas gitu. Nah garis horizon. Tapi lamun numutkeun ruqyat kulantaran 2 derajat tadi kan ngarengkep keneh jeung panon poe moal katempo da serab kasilep si bulan teh kasilep ku panon poe deukeut keneh mah gitu. Jadi sok sanajan geus muncul 2 derajat gitu, elongasi misalkan 3 derajat, lamun ditempo, lamun diruqyat, moal katempo gitu. Jadi pangna sok nimbulkeun jadi beda pendapat nu hiji nganggo ilmu hisab, nganggo disiplin astronomi, anu hiji nganggo disiplin ruqyat. Gitu. Jadi we beda keputusan. Jadi lamun teh mah urang contona
ieu teh saum tanggal sabaraha, Idul Fitri tanggal sabaraha, sok sanajan beda tapi urang ku ilmu. Ya. Abdi mah rek nuturkeun ru'yat gitu. Tapi kan lain taklid. Gitu nya. Make dumasar ilmu. Abdi mah rek numutkeun hisab. Kan ku ilmu. Gitu. Lain ku taklid. Lamun ku taklid mah saha nu bener, saha nu salah. Gitu nya, gitu. Jadi ke taklid jadi pro-proan lah gitu nya, dukung-dukungan gitu. Tah urang ulah kitu ulah main dukung-dukungan. Lamun dukung-dukungan mah like and dislike. Resep jeung teu resep ka kelompok ieu resep teu gitu. Tapi urang ku ilmu, oh ieu mah dumasar ru'yat. Oh nu ieu mah dumasar hisab gitu. Tah kumaha tuh pandangan agama? Cek pandangan agama mah kieu sing saha jalma anu ijtihad meneran ijtihadna penteuna dua. Sing saha jalma anu ijtihad teu meneran maka masih kena anggar boga peunteun. Hiji, jadi eueuh nu dosa. Jadi anu make ru'yat teu dosa, anu make hisab astronomi teu dosa. Sabab duanana oge pan mencari kebenaran. Gitu. Jadi ijtihad teh berusaha gitu nya. Neangan anu bener, neangan kebenaran ku berbagai macam ilmu. Gitu diketrukeun ilmu teh. Gitu. Tah ieu ge anu ru'yat ngetrukeun ilmu, anu hisab ge ngetrukeun ilmu. Tapal bah eksekusi beda teh gitu. Kitu nya. Nah, tuluy kieu. Ari eta hisab atawa ru'yat berlaku satempateun atawa berlaku saduniaeun. Tah ge ijtihad deui gitu. Anu contona nganggo ru'yat gitu. Ngaru'yat teh nu ayeuna kitu nya nu dilakukeun contona ku Kementerian Agama. Ru'yat teh sanagaraeun. Berlakuna sanagaraeun, teu sainternasionaleun, teu saduniaeun gitu. Gitu. Nya sami ti payun oge ilmu hisab teh wujudul hilal ti payun mung sanagaraeun gitu. Tapi sanagaraeun ge Indonesia mah lega. 3 zona waktu ya. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. 3 zona Indonesia mah negara na lega gitu. Indonesia mah ngabogaan 3 zona waktu. Apaan waktu teh di dunia teh dibagi 24. Dibagi 24 zona. Gitu sabab dunia teh muterna 24 jam. Maka dibagi ieu dunia dibagi kana 24 zona gitu. Make garis-garis tapi garisna ge garis semu eta mah garis bayangan lah gitu. Contohna kan urang Indonesia bagian timur contohna jam 8. Indonesia bagian barat jam 8. Indonesia bagian barat jam 7. Pan garis sabenerna mah kitu nya. Tapi urang jeung Indonesia bagian tengah jeung Indonesia bagian timur beda sajam gitu. Nagara batur mah paling ge sajona gitu. Ai lain Amerika mah sarua jeung urang. Da lega gitu. Zonana teh sabaraha waktu gitu. Nah, jadi tidinya teh standarna teh nya. Jadi standar asup waktu tanggal hiji atanapi bulan anyar teh nyaeta dimimitian tina ijtima, dimimitian tina konjungsi gitu. Nah salajengna gitu. Ilmu hisab ayeuna astronomi itu menuju kana diberlakukeunana eta hisab teh saduniaeun gitu. Nah contoh misalkan anu kamari dina waktu netepkeun tanggal hiji Ramadan
kan lamun ku hisab global tanggal 1 Ramadan terbo. Tapi lamun ku ru'yat Kemis itu. Jadi lamun anu nuturkeun kamari upamana anu saum Rebo eta nyanak dasarna tina hisab global, hisab internasional gitu. Sedengkeun anu ngawitan saum Kemis anu nangtukeun Kemis tanggal 1 eta ge make dumasar kan, dumasar kana ru'yat gitu. Kusabab dina poe Salasa malam Rebona gitu teu mungkin diru'yat gitu, teu mungkin ditempo gitu. Nah, kusabab dinu kamari contohna istimakna teh jauh ti urang. Istimakna teh terjadina di Alaska. Alaska teh kan Amerika, itu jauh gitu. Nah, ari numutkeun hisab internasional marek di mana we terjadina ijtima gitu. Asal pokona mah geus luhureun garis horizon we asup we tanggal. Di Indonesia teu mungkin diru'yat sabab kamari babarenganana di ditu jam 16 di urang jam 23 tengah peuting gitu. Sedengkeun ari ru'yat kan sok magrib gitu di waktu tenggelam matahari. Jadi teu mungkin di ru'yat gitu. Sok sanajan dipaksakeun oge sababaraha titik moal aya gitu. Gitu. Dan ngaredengna itu di Alaska. Da istimewa di Alaska gitu. Jadi anu nyanak kamari tanggal 1 Rebo dumasar kana hisab internasional. Jadi sok sanajan istimewa di Alaska berlaku sa duniaeun. Kitu ari disiplin internasional mah disebutna ayeuna mah KHGT, kalender hijriyah global tunggal gitu. Tah ayeuna urang bakal terjadi deui gitu. Engke dina tanggal 18 Maret gitu. 18 Maret teh poe Rebo, poe Kemis engke teh. Kemis nya, Kemis. Tak Kemis teh bakal aya ijtima. Tapi ijtimakna teh terjadi di negara Rusia. Rusia sebelah utara gitu ijtimakna teh gitu. Ari Rusia teh lintangna lintang utara gitu. Pan ari urang mah lintang selatan gitu. Ta lintang utara na ge luhur da geus hampir ka kutub. Coba ketinggal deui we. Gitu. Engke teh terjadi istimakna teh di Rusia sebelah utara lintang 64. Lintangna 64 gitu. Nah, sedangkan urang kan Indonesia mah lintangna teh genep. Lintang selatan. 6 LS. LS urang. Garis lintangna teh gitu. Jadi nalika engke istimewa gitu. Bahkan engke terjadi ijtimakna teh di ditu teh jam 1 deh. Jam 1:23 menit. Siang. Malam. Terjadi ijtimakna teh malam. Jam 1:23 menit gitu. UTC katanya, UTC pan ai ukuran standar waktu mamun bareto mah Greenwich bareto mah ayeuna mah istilahna UTC. UTC teh Universe Time Coordinate gitu. Nya nu bareto keneh ngan bareto mah istilahna Greenwich gitu. Ayeuna mah UTC ayeuna mah. Ari Indonesia tina UTC teh tina standar teh 7 jam.
Tapi Indonesia mah leuwih ti heula. Indonesia mah kan leuwih ti heula tibatan negara Inggrisna. Gitu. Nyapan ari Greenwich teh Inggris. Indonesia mah leuwih ti heula 7 jam gitu. Lamun negara-negara kakulon gitu tah ka barat paneuri mata waktu mah ti ditu heula ti wetan heula gitu. Ti Selandia Baru, ti New Zealand. Terus maju ka urang. Tuluy maju ka Arab. Urang wae jeung Arab 4 jam heula urang. Mun urang upamana ayeuna contona jam 4 sore, di Arab jam 12. Itu kan waktu teh gitu. Nah, dulu kulantaran ke istimakna teh jam 1:23 menit, mun diurang mah dikonversi tambah 7 jam. Berarti istimak jam 8:23 menit. Berarti isuk-isuk. Nah, jadi nalika terjadi istimak teh mun urang mah dina kayaan nuju isuk-isuk ya. Nya saum kene jelas. Enjing-enjing kene ya. Isuk-isuk gitu. Lamun ijtimak memeh maghrib alus pisan. Ya, alus pisan mun istimak memeh maghrib. Komo pan isuk-isuk memeh maghrib. Jauh pan 10 jam. Ini kan jam 8. Jam 8:23. Taruh maghrib jam 18. Leuwih kan ini teh pan? Ah. Jadi 10 jam kan jarakna gitu. Tah kieu lamun eta ditempo di ru'yat di Rusia atawa negara-negara anu belah baratna gitu. Contohna Arab, Amerika, Afrika geus pasti bulan katempo. Agung. Genep derajat kan? Tinggi bulan genep derajat. Genep derajat lintangna 8 gitu. Geus pasti di Rusia mah katempo. Mun di ru'yat teh. Di Arab geus pasti katempo. Di Amerika katempo, di Afrika katempo. Gitu. Mun di Indonesia kan kia lintangna tadi. Pan ieu mah lintang utara. Indonesia kan lintang selatan. Indonesia mah kan deket kana jalur Khatul Istiwa gitu. Jadi lamun di daerah nu lintangna deket kana Khatul Istiwa, jadi landai. Pan gede lintangna gitu tuh, gede. Pan aya lintang belah lur mah kecil gitu. Jadi di Indonesia engke derajatna teh bakal leutik gitu. Eta teh lamun eta perhitungan genap ka Indonesia bakal 1,5. Itu mah kan dina cekungna gitu. Itu kan cekungna gitu. Indonesia kan hidup palbah nu gedena gitu kan. Bulatan nu lingkaran besarna gitu. Selatan di pan komo tentang selatan urang mah. Jadi lamun di ru'yat teh bakal hese sabab paling posisina 1,5, 1,5. Jadi lamun di ru'yat teh moal katempo. Jadi bisa jadi kieu engke bakal terjadi anu nuturkeun hisab global internasional engke Idul Fitri teh poe Jumaah tanggal 20 Maret. Tapi lamun erek nuturkeun kana ru'yat Idul Fitrina bakal kana poe Sabtu. Gitu engke teh. Gitu. Jadi ari umur bulan mah geus lumayan geus kolot geus 10 jam. Sanyana mah lamun posisina lintangna sarua mah gitu aja 10 jam mah luhur kan. Sabab biasana benda langit mah turunna teh 1 derajat teh 4 menit. 4 menit 1 derajat gitu turun gitu. Tapi sanyana mah lila si umur bulan di luhureun garis upuk teh lila sanyana mah gitu.
nepikeun ka aya 10 jamna. Jadi ku nagara-nagara daerah barat mah bakal bisa nempoli lah gitu. Lamun di barat aya sekitar 24 menitna. Di urang kana 33 menit mun urang. Ngan tadi teh kulantaran lintangna nu beda gitu. Jadi kemungkinanana teh engke ru'yat kemungkinanana mau berhasil deui we gitu. Ari bulanna mah geus deket karena panon poe. Eta teh apaan? Hiji koma lima mah deket karena panon poe. Jadi elongasina leutik. Kulantaran deket karena panon poe, jadi moal katempo. Serap teh kan silo. Jadi eleh cahaya bulan ku panon poe. Tah jadi urang kieu diterangkeun supaya urang teh nuturkeun nu mana lain taklid. Urang meresep ka golongan ieu nyawa ka golongan ieu tah lain kitu nya. Tapi urang rek nuturkeun nu ieu teh dumasar ilmu gitu. Gitu. Lamun ku hisab erek katempo rek teu geus asup waktu di mana bulan geus aya di luhureun garis ufuk, geus aya di horizontal. Tapi lamun imkanu ru'yat, imkan teh artinya mungkin. Imkanu ru'yat kitu nya bulan mungkin ditempo. Lamun make sistem imkanu ru'yat, ari imkanu ru'yat teh anu dianggo ku pamarentah Indonesia gitu. Jadi kemungkinan pamerintahan Indonesia bakal terus tinggalin ku dunia di mana negara-negara sejen geus asup tanggal Indonesia mah mungkin misah can asup tanggal gitu. Tah nu ayeuna nu masih keneh miluan kana imkanu ru'yat 5 negara di dunia teh nu disebut Mabim ya, Malaysia gitu, Brunei, Indonesia, Singapura. Tah ieu aya MOU lah, aya perjanjian ya nangtukeun tanggal teh make imkanu ru'yat gitu. Tah tadi urang teu kudu nyalahkeun nu mana ya, daduanana oge make dasar gitu. Anu hisab dasarna ayat tadi. Dasarna surat Yunus ayat 5 ayat 6. Itu ieu dasar hisab. Gitu dasar astronomi gitu. Lamun anu ru'yat dasarna kan aya hadis. Sumu pek anjeun saum biru'yat dasarna ku ru'yat gitu. Jadi aya hadisnya gitu. Pek anjeun saum, pek anjeun buka dumasar ru'yat. Jadi panduanana ge make pegangan gitunya. Tah sakitu penjelasan Indonesia mah ningali surat Al-Baqarah mah itu. Lamun anjeun geus ningali bulan prak saum. Nah, eta mah sanes surat Al-Baqarah mah sanes ningali eta mah di mana anjeun geus nyakseni bulan lain bulan bulat eta mah pan sahrun. Bedanya sahrun jeung komarun. Ari komar mah bulan di luhur. Gitu ya. Tuh. Ari sahrun mah ngaran bulan gitu. Jadi ente anu dina surat Al-Baqarah lain nyebutkeun bulan nami dengan Februari. Gitu nya. Dina surat Al-Baqarah mah kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan famang syahida minkum syahra falyasum. Sing saha jalma anu nyakseni datangna eta bulan Ramadan pek saum. Kan nyakseni datangna bulan Ramadan mah bisa tadi teh anu dasar hisab nyakseni kan. Oh iya teh geus datang bulan Ramadan. Dasarna ku ilmu hisab. Nya ku hisab dihitung gitu. Tuluy deui sing saha jalma anu nyakseni datang bulan Ramadan aku mah nyaksenina teh
ku ru'yat. Jadi bedakeun ari Syahrun mah ngaran bulan, contohna ngaran bulan Ramadan, bulan Syawal disebutna eta Syahrun. Ari Komarun mah nu di tempo, nu di langit. Eta mah nu di langit mah lain Syahrun. Komar. Ta anu di ru'yat mah nu di tempo mah Komar gitu. Ngan urang mah teu sarua kan di hartina teu Komarun bulan, Syahrun bulan, kadang-kadang mah jadi lieur gitu nya. Urang kadang-kadang Syahrun gitu. Padahal dina bahasa Arab mah beda. Ari bulan di luhur mah Komarun, ari ngaran bulan mah Syahrun gitu. Tah ieu mah dilieurekeun ku bahasa urang dina bahasa Sunda ieu betul ngatakeun ya. Tah ti dieu nya urang dasar elmuna teh kitu. Aya nu prayogi ditaroskeun. Cing naon anu. Jadi supaya paling henteu urang ulah taklid tapi ittiba. Hari ittiba mah nuturkeun teh make ilmu. Nah anjeun saum teh upamana kamari dina poe Rebo abdi mah nuturkeun hisab kitu nya. Nah anjeun saum teh Kemis abdi nuturkeun ru'yat. Kitu jadi kan ittiba da duanana oge meunang ulama. Ya. Mana menang para profesor duanana oge. Da eta teh hese tuh hayang ngarti kanu kitu teh. Gitu. Ari dasarna tina naon ye lamun ngahisab dasarna tina naon. Urang bisa nanyakeun ku online ge bisa nanyakeun. Lamun ka astronomi ngaranna aya lembaga NASA. NASA teh kan lembaga penerbangan jeung penelitian di alam. Nagara Amerika nyieun lembaga ngaranna NASA. Eta teh anu naliti panon poe, bulan, bumi, iklim. Jadi posisi panon poe di mana, bulan di mana, bumi di mana gitu. Loba nu digarawe di NASA teh. Nu digawe di bumi, aya digawe di langit gitu. Pan di langit teh aya tempat jelema caricing di satelit di ditu gitu. Loba digarawe di ditu. Nu caricing di satelit nu sabaraha taun gitu. Termasuk gerhana nya. Ha, gitu gerhana. Lamun di urang aya BMKG, BRIN, eta teh lembaga anu diantarana naliti di mana posisi bulan panon poe bumi BRIN gitu nya gitu badan riset BRIN kan badan riset aya deui pan BMKG gitu badan meteorologi geofisika. Jadi di urang di Indonesia memiliki lembaga BMKG jeung BRIN internasional ngabogaan di antawisna NASA gitu. Jadi henteu teu kieu ari kira-kira henteu make dasar. Jadi urang bisa ngitung, urang oge bisa ngitung. Tapi datana urang kudu boga heula. Ieu datana ti mana? Rek nyokot ti NASA, rek nyokot ti BRIN, erek di BMKG gitunya bisa nga-online heula nanyakeun posisinya di mana gitu. Pan ilmu mah kitu dah ilmu mah teu sararea urang kan henteu urang mah teu apung-apungan di luhur nempoan posisi bulan panon poe bumi meneliti iklim pantun kanyaho ieu bakal hujan poe ieu sapopoe kan eta kan BMKG gitu kan BRIN gerhana kan ke urang geus apa urang gerhana gitu. Tah urang anu karek sepakat sadunya mah gitu. Karek kahiji salat Jumat. Salat Jumat mah geus sepakat sadunya. Jumat mah poe eta kabeh. Ya, miti ti belah wetan. Upamana ti Kiribati. Nagara pangwetana Kiribati.
Pangheulana waktu teh Kiribati, terus New Zealand, terus ka Australia, ka Indonesia, ka Malaysia, ka Arab. Tah Jumaah mah bareng tah. Gitu. Di New Zealand pa Jumaahna teh urang salat Jumaah, pa Jumaah gitu. Di Arab salat Jumaah, pa Jumaah. Bedana tuh kur jam unggul. Urang geus salat Jumaah. Arab encan, engke 4 jam kemudian di Arab kakara salat Jumat. Tah ieu mah urang teh sepakat nya. Nu kadua, waktu salat geus teu diruyat. Sugan kieu rek salat teh. Kaluar heula, nempo kaluhur kana panon poe. Henteu ena mah pan. Nempo eta we nempo jadwal gitu. Urang magrib teu diruyat kan. Nempo sugan kawetan teh panon poe teh geus surup can geus teu diruyat. Nempo kana hasil hisab eta jadwal salat teh, jadwal sahur, jadwal buka teh hasil tina hisab ya teh gitu. Tah jadi urang tinggal kitu umat Islam teh iraha rek sepakat 1 hari 1 tanggal. Jadi tanggal teh tong 2 rupa. Pana euna mah di 2 rupa kenehnya. Contoh kamari Ramadan. Tanggal 1 Ramadan teh aya anu poe Rebo, aya anu Kemis. Jadi tanggal teh beda poena. Nah, tinggal umat Islam mungkin hiji waktu mah tercapai. Gitu nya. Gitu tercapai hiji waktu mah. Jadi 1 hari tanggalna sarua gitu engke mah. Tapi proses da ngasepakatkeun persepsi teh hese atuh ngasepakatkeun teh kan Arab mah berarti payun lebaranana nya tah urang teh kan kiblat urang teh ka Mekah nya Mekah teh di Arab teh lebaran anu saum Kemis berarti saum keneh nya tah kumaha kan itu teh kan bagi Arab mah eta teh tos haram saum nya tah ayeuna urang kumaha nya tadi lamun anu nyana global tunggal hisab mah 1 hisab 1 ru'yat untuk sedunia. Kan anu ayeuna tahun 2020 genep anu keur digulirkeun ku para ulama, para profesor di dunia kitu nya. Boh dibicarakeun dina konferensi internasional gitu di tahun 2024. Boh di OKI itu organisasi konferensi Islam sedunia gitu. Lamun geus sepakat jeung OKI, sepakat jeung konferensi Islam oge gitu nya anu mensetujui 1 tanggal untuk 1 dunia, 1 hisab untuk 1 dunia, 1 ru'yat untuk 1 dunia. Maka kudu sarua contohna jeung Arab. Gitu. Tapi kulantaran contohna pamarentah Indonesia mah teu make sistem kitu, masih keneh nyekel imkan ru'yat, sok sanajan beda jeung Arab ge, bae beda ge. Gitu. Jadi pamarentah Indonesia mah bae beda jeung Arab oge. Kusabab di Indonesia ieu teu berhasil ru'yat. Jadi haram teh tangtuna bae da can ngaku Idul Fitri misalkan ke Idul Fitri teh pe Jumaah di Arab teh di Mekah teh kan pemerintah Indonesia tidak mengakui hari Idul Fitri, mengakui masih kena bulan Ramadan. Jadi teu haram ari ijtihadna kitu mah gitu. Nah, iya nu masih keneh dagelan. Jadi mungkin nanti hiji waktu mah pamarentah Indonesia lamun geus berubah misalkan ayeuna mah da geus zamannya modern. Kitu nya. Modern mah geus teu kudu make ru'yat, kahamur-hamur duit. janten kantun paminggu. Ya, contoh kan kieu. Kamari ngalakukeun ru'yat. Pan geus nyaho. Cek ilmu hisab lamun di ru'yat mah bisa. Nah anu ngaru'yat kamari anu nempo teu ngarti apa kana ilmu hisab. Yen ieu lamun di ru'yat
Moal katempo. Tapi nah masih kena dilakukan. Ieu mah bisa berbagai macam. Ieu ka hiji untuk meyakinkan. Kedua bisa jadi proyek atuh. Anggaran. Ieu kan anggaran. Aya Lamun ieu teu dilakukeun anggaran moal keluar atuh gitu. kita kami perpatukan itu mah dosa. Jadi mungkin hiji waktu mah ru'yat sudah tidak dipakai lagi karena ru'yat bakal ketinggalan ku astronomi modern. Jeung Indonesia bakal ditinggalkan oleh dunia, oleh negara-negara lain. Jadi engke negara lain bakal nganggap heran. Kenapa Indonesia Terbelakang wae. terbelakang satu hari, padahal Indonesia negarana lebih timur dari Arab gitu. Jadi ya orang masih kene memaklumi mempersamakan persepsi. Ya mungkin hiji waktu mah sampai kepada persepsi yang sama gitu nya. Jangan orang teh masih kena aya suzon. Gitu nya. Ya gitu. Anu saum kami sok mah mau sareng tumis teh nu kumis tak kumaha. Kok kita karang mah kalau nata. Ya, jadi tadi teh kumaha urang rek nuturkeun. Lamun nuturkeun ru'yat engke upamana poe Jumat saum keneh poe Jumat tanggal 20 kan saum keneh anu nuturkeun ru'yat mah teu haram kan keyakinanna ru'yat gitu. Bagi orang yang mengikuti hisab memang poe teh tos lebaran itu Idul Fitri gitu. Tah itu kejadian kita hanya mungkin di Indonesia anu masih kene persepsina masih kene aya dualisme gitu. Ya mungkin hiji waktu mah bisa dipersatukeun lah gitunya gitu. Ya gitunya. Kartosnya. Jadi supaya penting mah urang ulah taklid tapi ittiba. Ari taklid mah nuturkeun semena-mena bari sok nganggap jalma anu beda disebut salah. Ari ittiba mah nuturkeun ku ilmu. Jadi lamun teh mah aya beda teu nganggap salah. Maka boga anggapan eta jalma anu beda teh ngagunakeun metode anu beda. Contohna aya dua metode hisab dumasar surat Yunus teh ayat ke-5 gitu. Jeung aya metode ru'yat dumasar kana hadis gitu. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.